Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin wa muslimatin rahimakumullah. Urang lajeng deui diajar ngalugoh atanapi diajar maca simkuring ieu kitab tafsir Jalalain. Cuman abdi ngangge sowina gitunya supaya enakeun urang perhalaman-perhalamana. Jadi tong lila teuing gitu. Pamingangge Jalalain nama kan paranjang ting sakaca teh ieu nya gitu. Paranjang teuing ieu makan bisi kerhulap macana gitu. Bisa tiasa ngupload videona anu pendek gitu durasina. Jadi henteu nyieun males teuing gitu ya. Jeung deui supaya babaring hancana gitu intina mah. Bari jeung sugan konsisten bari atuh teu aya halangannya. Age hapunten di samping eta simkuring atuh ya hitung-hitung diajar nangtung etang-etang diajar capetang itu ngalah lancar letah salahna datang na ti diri sim abdi benerna datangna ti Allah gitunya gitu salahna hampuran Allah gitunya benerna ridon Allah gitu moga-moga kalayan anu ngalap kana ieu logatan sing mangpaat dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge hampura deui eta mah. Di samping eta oge itunya bilihna manggih mubtada taya khobar pil taya fa'il. Ieu jeung sajabana hapunten sageng-agengna margi sim kuring masih keneh tahap belajar. Tuh ngadares bae gitunya. Kita mangga lereskeun bae ku sadayana. Ku masing-masingna gitu. Urang lajeng Bismillahirrahmanirrahim. Halaman opatnya gitu. Abdi ngangge nu anyarna teh warna biru. Kini ditampilkeun dina video ge. Oh iya na kitabna gitu rupa kitab anu diangge ku abdi gitu. Bilina haroyong sarua gitu. Ngeunaheun ngahancana. Da urang lajeng Bismillahirrahmanirrahim halaman opat. Alhamdulillah sakehe puji kang papat lillahi ku tetep kadue Allah. Hamdan kalawan puji muafian kang nohoni lini'amihi kadue pirang-pirang nikmate Allah. Mukapian kang ngalap cukup limazidihi kadue tambah-tambah kanugrahaane Allah. Wassalatu lan utai rahmat Allah wassalamu lan muga-muga muwuhi kahormatan ya Allah kang den barengaken kalawan ngagungkeun ala sayyidina iku tetep ing atase Gusti kita sadaya Muhammadin nyatane Kangjeng Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane Kangjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kangjeng Nabi wa junudihi lan pirang-pirang balad tentarane Kangjeng Nabi. Hadza utawi iki kitab ma iku barang istadat kang narima banget ilaihi maring mahaja turogi bina apakah butuh gitu kang demen kabeh pitak lima ti tafsiril Qur'anil Karimi ing dalem nyampurnakeun tafsir Al-Qur'anul Karim gitu ing dalam nyampurnakeun tafsir Quran kang mulia ge mangga alladzi alapahu kang anggit hu ing tafsiril Qur'anil Karim al-imamu sopo imam al-alamatu kang banget butuhe kang banget alime ya Allah al-muhaqqiqu kang dadi ahli tahqiq al-muhaqqiqu kang dadi ahli tahqiq Jalaluddin Muhammad Ibni Ahmad tegese Syekh Jalaluddin nyatane Muhammad bin Ahmad al-Mahaliyu kang bangsa kampunge Mahali Asy-Syafi'iyu tur Imam Syafi'i madhabe kitu merenya rahimahu muga mikaula suing gitu Jalaluddin Allah sapa Allah wa tatsmimu lan nyampurnakeun barang patahu kang kapotan Ye Jalaluddin itu
wa huwa lan utawi tajmim min awali suratil Baqarah iku tetep saking kawitan surah Al-Baqarah ila akhiril Isra'i maring akhir surah Al-Isra bitatimatin kala sumertane nyampurnaken bitamimatin sumertane nyampurnaken tah ieu dugi kahlan man lima teh dugi kana lapat bitatimatin gitu nya sakitu we heula urang pembukanya. Moga-moga manfaat sekali dari leresna eta datang nanti Allah kereta leresna gitu ya sesuai eta datang nanti nakabodohan serang kaluluputan sim abdi kalayan mudah-mudahan leresna menang ridha Allah gitu leresna menang panghampurati Allah sarang di sampingnya ta moga-moga manfaat kanggo sarerea sadayana anu ngadangukeun kana ieu logatan wallahu a'lam bissawab.